oh semuanya di nuki aya suara doser bot tah ada PCD Rafli ini suara kayu putih bot wah toke bro bot wah omak bro angin gede ya ulah kaget bot suara tutup tarason bot woi nggak mau belentuk gitu inget deh apa bisa dedengean bot atau manuk beo Cebot, hei, gimana hei? Saya sering. Aduh. Saya aja. Itu almarhum. Saya ada Kang Osin. Kang Osin dengar. Penting iya mau berapa ribu pulang gue. Cebot. Siapa? Gimana hei? Saya sering. Tunggu hari yang dewek, hei. Dewek bingung. Ah, diluweng ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekan ah. Keur kieu teh datangnya alien. Alien teh naon jo alien? Makhluk luar angkasa alien teh. Oh, turun ka dunya urang kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana? Angkasa teh belah mana Kadipaten? Begitu. Tibayah teh ngulon. Oh alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Nyaleung we kedatangan alien mah aneh. Heeh. Sahanya euy. Luka teuing Kak. Sah teh nu tadi teh euy. Emongkeun wujud silaing. Lamun jama. Untung nyalukan ke kejauhan darinya malah laki. Nah memang aing teh sieun. Aing teh hirup teh keur nguriling dengan tanding. Hanya serang dengan lawan. Aing saumur hirup sanyaho digetih sorangan. Wah, sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. oh iya Emang aing teh sieun. Aing mah dulu di dunya saha nu jago tunduk aing mah. Percaya. Di pinggang Dani aya jago ngaranna Gatotkaca. Eueuh. Depat tadi ngarepan aing mah. Emang aing sieun ku Gatotkaca? Oh, jemrot ku aing mah. Kecil. Lho aing ada jajar. Gatotkaca teh dulungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep alkohol. Berehan alkohol. Hese nengan dulungan aing cara Gatotkaca. Geus ya gelo. Heuy. Aya kareuwas. Siap geus. Kan bade ngapunten ka abdi. Nah, geuning ceurik teh biji cimata jaan. Bisaan maneh. Pun bapak udur. Naon? Pun bapak teh damang. Sakit. Bapak maneh geuning. Oh, aing teh babari jeuh si Panon. Punten ada. Pun bapak udu atau damang bagja agak nuhun agak mudah-mudahan agak cing panjang Yosua agak nuhun peperihan pun bapak itu damang
kan ninggalkan sirah abdi wae. Saha ieu teh. Lu seueuy. Mun-munan dengan nyanyautan ge teh. Geus sabaraha poe bapa maneh geuringna. Kan. Parantos sasasi satengah mah. Naon panyakitna? Baru sabelah sampai ieu teh socana. Sampeanana baru Senal oge bulan hiji nomor 42. Hiji deui nomor 73. Laras agan sanes akon-akon kelas. Sanes ocon. Pun bapa teh pati-pati ngantunkeun alam dunya ge saurna teh hoyong palai dilayan heula. Kur para gegeden maksudna mah pada nyuhunkeun dihapunten bilih, anjing bilih pageto ngantunkeun alam dunya. Wadir geus kitu mah bi. Acan tega abdi teh sing jadi budak yatim. Siap. Acan tega abdi tega jadi budak baong. Salilana camplak kakolot Kan ngahesekeun ka sepuh. Tapi sambulan tarima. Ai kolot ka jaman teh pan dompetna teh dirah-rah, teh artosna teh leuheung lamun disesakeun. Duitna dicokot ganti ku seureun. Tong nyiniran aing. Bukan banyak. Kaget kun nirahan ningali. Kaget kun nirahan ningali. Ingkang kasranok satengah marga. Sastra jingga. Agan, semua kapiatur kan. Diterima mot. Ti abdi ge teu kantun. Tarima dola. Duaan we abdi teh ulang syukur bagja kumbayangan. Kumaha maneh meurang pansen milarian Paman Arjuna teh? Lapur kan. Juragan pangaulaan teh kok biasana pan upami bade angkat-angkatan teh pan sok nyampeur ka abdi mah teu aya lah. Teu serat-serat acan susul ka anu pan kitu biasana ge. Biasana ge kitu. Nanging ayeuna mah lapur ayeuna mah. Nya. Islami. Maneh nyaon teu? Naon lah? Kangjeng Rama Arya oge timungul pawenang teu aya. Heuh. Teu aya geus tilu panggung. Teu aya acara nya. Teu aya Pak Kangjeng Rama Arya. Maksudna milarian Paman Arjuna. Luh, dolah. Tiga kieu kaayaan. Ayeuna katurup katutup bapa maneh geuring. Teu damang we. Parantos sasasi satengah menit teu lebet cai-cai acan. Saha nu nungguan ditu? Pun biang sareng si Gareng. Kitu pulang. Ai maneh teh kirim ka mana atuh? Kumawi. Bade nguningakeun pun bapa teh cenah agan. Ieu mah Manawi sareng Manawi diuningakeun ku agan ka Gusti Prabu. Naon? Saur pun bapa teh ujang satengah teh eling. Bisi dewek isuk pageto dicabut umur. Bisi diparengkeun dewek rumpak teh ngin diburuan. Kitu amanat teh. Alias maot. Iya. Aing dah hayang panggil heula jeung nunungan. Kitu tah amanat teh. Itu amanatnya pun bapa teh mudah-mudahan we agan tiasa ngadugikeunana abdi mah teu aya piletaheunana. Bener kan. Ajri abdi teh kan.
kiraku dunungan kedah angkat ka itu dewasa deui nya dewasa abdi teh dibejakeun ku kaula tah kitu kan saha anu diharapkeun ku bapa maneh kadayana kan si gareng mah ayeuna teh parantos nyieun peti dumeh dunungan bade ka itu oh dajang naon peti kitu peti model ondangan teh geuning wadah amplop tong sanes kayaknya ketangagan nya ieu mah kolot gering teh dikomersilkeun nya gajah gering teh kamari we da kumaha di pasihan artos geura naon ieu cenah ka itu neangan sereh seureut urang godog urang peureuhkeun nya kalah dibelikeun useup da apa yang teri nalain ku useup teri mah mun urang ka pasar we teh yang teri jeung urang mah eueuh kudu di laut eta duit keur meuri martabak teh teu kacongcai teu aya kene aya di mana aya naon eta kitu saja binati palai di layar kununungan teh cenah meuli oleh-oleh daing teh geus teh sagala teu asup aya anu jadi asa geus dina biwir teh cenah aing teh hayang martabak telur nya ya urang beuli we teu naon kaula teu naon lamun ka itu nuhun agan sadasana ge ya saha we anu haat karena sagalayan begitu sanes teh terang dunungan sadayana nuju repot ka aya di negara ye si gareng mah gara rumah dunungan dek ka dieu kan ieu teh kenteng teh dipupus-pupuskeun naon maksudna nya maksud eta WC dipenet maksudna mah hayang aya ganti meureun ngarehab tempat nya ya atuh teu aya halanganana dina lebah dia hayu urang ini ngana perlu ditepikeun heula ka karaton nagara Kawa Prabu mawi gitu kan manawi dunungan Gusti Prabu kersa nanging daah moal mungkin ai Gusti Prabu mah lah ya pasti lagi meureun nitah kaula mawi gitu kan Gatot Kaca sah oh pindah sah menekat torekan kumaha mun pegat tati koro teh duli genggerong aing aling satu saha ini hempeng gitu reret atuh rek diuk teh sugan teh eueuh lomang meni loba lomang ira dek diomeanana ieu jalan ka dieu meni lomang ngungkul syah wabatara hot wabatara wah mana itu di luhur ih baru nepok itu Gusti Batara Kresna alhamdulillah Gusti kebeneran aya apa ai Kresna budak saha bapana kok itu apa kena pencak kaki sih mun oh saha budak saha anak saha putrana bapak dalang nang Taryana jauh-jauh kan anak Masudewa jauh ulah kaget Bandera
datang diratang teman dewa pakulingan nasih mungkin sayang wis kena bikin pinas sayang sembah pangabaktos agada wala abdi nuhun cepotola bagja teuingna asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi kahieuman bangkong kalaresana teu akang doraka sia kadang nuhun kumaha Gusti Batara disebut bangkong kahieuman bangkong hitam Gatot Kaca kaula nun mulih di mana pada angkat ke mana wah teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja teu nu percaya Arjuna teu aya Bima teu aya dawuh maksud ngalayan Yai Prabu ka Karaton Nagara dong ai parang dongkap kainya ujug-ujug gabrug ge tuang Rama teh wa Prabu si horeng cenah si keneh kadatangan jelema anu mangrupakeun ua ka Karaton maksud tujuanna wah teh cenah nginjem pusaka layang jamu sekaligus dalam kagungan negara wah disangakeun gua disangakeun ieu bari padahal gua mah teu rumasa yakin ieu pagawean jurig anu nyiluri setan Sumarwakra anu newo-newo kayaknya gara nepi ka kieu hareng ieu kajadian nete semplek nincak semplak ing paribasa sih eta diruksak nete semplek nincak waduk sebenarnya manusia ya pomo manehna anu ngarusak Gusti Batara teu ngajawab ambek meureun tak sakitu ieu nagara Amarta bakal leuwih ti kieu kejadian mun urang ayeuna teu buru-buru ngayakeun tindakan anu leuwih yakin ningkatkeun kawaspadaan jeung kapermatinggalan urang neangan tareka sing langkung ketat we kabeneran mending maneh di dieu sepot umawi ngaku kalau resan tepang sering juragan anu meh di dieu oge kan teu nyamper Arjuna ka maneh dina waktu mimiti ka pangieuweuk umawi caya ngalihan da pugu abdi teh ngagugulung pun bapa kulian mah maot teh bapa maneh kunaon ai teu babari jugo Cipanon babari jugo eta mah nya mangge kasedih teh Cipanon mangge kasedih teh tong borok kitu eta mah ai mangge suung buruk jo guwuk teh ceuri naon maksudna kitu teh naon maksudna kira suung ngerti cerikan dari besan bapak maneh bisa marapoe geuningan sasi satengah ulah ayeuna teh parantos tiasa aya nu leupet tuangeun boh leuteun oge ai kapalai ageung martabak telur mah
ngajak roti bakar. Jawala astajiga lamun sia ini kapusir dayu. Aing teh pakaulan pati-pati ngantunkeun alam nginingakeun alam dunya oge aing teh hayang martabak kengeng meser Gusti Bathara Kresna. Ngerakeun teh goblok. Tapi HP-an goblok. Geus. Mun bisa dina ngomong serius kieu ulah heureuy. Teu boga tumpah-tumpah kieu tah mah. Nya teu jeung adeuh. Teu bisa ada biasa anak kitu meureun. Pacerik-cerik sia teh mah komersil. Sagala rupa teh jadi duit. Teu bisa adaptasi. Teu boleh jadi duit we sia teh mah tina sagala rupa teh. Bener. Da aing ngopangna kikieun dah yang loba duit. Tapi teu dijabah nepi ka yeuna. Aing geus loba aya nu maok nih. Eta teh barokah teh. Eta nu katingali ku maneh panyakitna naon? Awitna mah bulan turuwisen. Dina teh sapira tuluy hareeng. Sok nang entok. Bareuh patuanganna teh enak. Ai bareuh mah teh baheula apa maneh mah. Nah, panginten kitu rupina. Ayeuna teh parantos sagede muk. Malihan sagede kalapa ulan. Gegerungane kulan mus-mus les teh emut di bumi alam. Ai abdi sedih teh tatacan tiasa mulang tarima we ngan ukur ngahesekeun nyapekeun ngan jadi kolot. Ai kapalaina ai abdi pangna luntang ngantunkeun lemur teh nampi utusan sintipun bapa cing cenajang pati-pati ningakeun alam dunya oge aing teh hayang panggih heula jeung nunungan jeung saha we anu kersa ngalayan ka itu. Sia teh mah bener aya nyaahna mah gede ka bapa teh. Oh, gede. Tapi aya kercageun ngaganggu we. Di pacilingan gara gejebur batu di baledog-baledogkeun. Atuh bapak teh ti pacilingan teh meniran cucut. Ajuan aing deungeun-deungeun. Da kadeungeun-gedeungeun oge tong kitu atuh da pika geuleuheun mun nya. Ate juga ari ngomong matahan bisa. Kadeungeun-deungeun sarua pika geuleuheun. Tak itu lah. Tapi kayak atuh meureun sabada rengse ieu. Kaca teuleun. Wah, ninggal dina gambar rupiah. Naon wa? Dupi pun bapak ieu hapa di layar teh cicing lah. Cicing lah. Ya, nasib nu leutik. Abang purianeuna na bapak aing. Ini jadi mana aya pangabutuh aing. Da biasana ge baheula aing. Hayang jadi caleg aing minta tulung. Bener akang tim sukses. Aing jadi relawan. Aing nepi ka apruk-aprukan ka walungan. Bentas walungan gitu ka kampung-kampung. Aing geus jadi. Hare-hare. Geus. Da kadenge ko heula ge. Iya musuh teh sebenarnya masih kena kukulipakan aya di wewengkon urang. Leres wa. Tingkatkeun kawaspadaan. Kinten-kintenna urang mana? Teu apa? Hayang nyaho urang-urang mana nama urang tewak heula. Tanyakeun urang mana. Nah, geuni gebuga dana ku abdi lah. Kanggo ara abdi. Bapak geuring dudungan eueuh. Pae gitu penasaran abdi lah. Tingalikeun aya abdi mah. Siap ulah nu pameh kitu mah urang pilarian heula we. Ngan ieu we bapak kurunyung teh beja nya si gareng datang. Bapak geus jadi mayit. Maganing loba pisan ka hayangna teh. Oh, bener. Hayang bubur ketip. Ada sama rasa anu gering. Iya. Kinten-kinten paling mana yang musuhna? Jeung deui eta musuhna teh duaan.
anu hiji awewe lah mun geulis euy ini awewe kitu mah abdi tewak bagian akang gitu kebeul teh abdi bubujangan geus karahan deui geura tinggali dina gambar rupiah kasep dan kaca kaulah doh tinggali saha anu keun lunguan ti kajauhan awewe lalaki istri wa gan ya geulis teh cicing ini geulis mah mun geulis kangge agan mun goreng patut keur abdi leres gua bentukna kitu iya cepot tinggali pakai anteng anti limos saha tanu nungguan di hiji leuweung cing kuntilanak teh mah tapi awakna mah mulus ontong kanu kitu wae teh sebelum yakin kitu rupana kitu bener dawala sumuhung katinggal ke dia oge kula da awas keneh abdi mah si cepot mah tosmin naon min teh euy geus teh nyaho min geus teu awas da oge plus aing mah jelas eta tah tingali nu malingna saha cing waduh jelema kasep wa kasep ngora kene ta eta aduh bisa mancara putra mancara putri jelema ieu yakin aya nu nungguan aya bentukna kitu awewe wa tingali wa lajeng Prabu Batara Kresna ieu ge dudu wong samanea bisa mansala putra mansala putri leres lajeng ngagibegeun dirina ngange aji malih warna ieu ge den neraking ka ngawatek aji malih warna den ngawatek aji malih warna langit diri nusarakyati ilang warna nusanyata doh yang ngelek jadi senopati Ingalaga Gusti akang wih leres wa sami gitu pisan percis pisan kieu gitu wa tah wayahna uwa tuturkeun ih tapi sorana mah anggar kene gini agar kene atuh akang eta mah karena ge Gusti Batara lah naon pot biasa abdi nyabab his eta awak nepi ka mulus kitu nya berseka kang jika nona igun kemana we karep tuturkeun wa ke geus jonghok geus beunang pusakana wayahna tewak eta siap wa aya kumahanya bapak menyetak ayo datang ka itu teh si kuburnya ayo kumaha teh eta kitu teh Allah ka mana karep ngomong teh ayo beda panjang ingetan Prabu Batara Kresna watek wantos ieu kudu wong samanea Adi aceh kidulur bagja tina menang di dagoan tita tadi aceh geus jadi beuheung sosongeteun bagja
batur Aceh. Nuhun Rai. Nyeri beheung sosongeteun Aceh kada guanti tatadina. Aya ku bagja. Dawuh kaulana. Kumaha hasil? Dikersakeun hasil mangga urang sami-sami mulang wangsul ke negara. Keheula atuanan urang reureuh heula capek Aceh ge capek. Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri. Bingah amarwata suta bingah ka kiri-kiri. Ka kiri-kiri. Teueuh teuing ade Aceh bagja nu taya teh pampanana Aceh teh sabenerna mah jadi beheung sosongeteun ngadagoan ti tadi. Kunaon atuh Aceh teh bet ngantosan di dieu ieu teh. Da keung ngadagoan itu sorangan. Malu pangawasan awewe atuh. Kumaha hasil jadi dikersakeun Aceh teh. Panginten nuju jaya urang. Wah, kaula dikersakeun moblos ka Karaton Amarta ngabentuk wujud anu ngaran Prabu Batara Kresna. Deh. Sabab saasana kaula ngajadikeun wujud teh di Karaton teh aya gambar Batara Kresna. Nya ku kaula ditiru wujudna dina implengan anu temahna dikersakeun kaula jadi wujud Batara Kresna. Memang bener pisan yen Prabu Yudhistira teh luar biasa ngajena kadungaran Kresna. Oh, leres. Si horeng Kresna teh jalma anu berwibawa raja nagara Dwarwati anu sakti mandraguna. Tenan. Bagja tina meunang atuh kumaha? Nya kaula teh api-api cekeng nginjem eta pusaka teh aya dina ancaman musuh. Wayahna PHP-keun heula we ka kaula. Atuh jug dibikeun we ku eta Yudhistira teh. Heuy. Bagja nu taya papadaneng. Tuluy. Nya kaula teh miyos ti eta karaton. Kitu riwayatna mah. Jadi eta layang jamu sekali musada teh nah mangrupa pakarang sanes barang tepira gitu barang nama teu sapira bungkusan lamak bodas ngan teuing naon di jerona nepi ka anu kieu urang Amarta mah dijieun lambang kagungan negara cenah eusina teh Pancadarma teh gini bagja nu taya papadana eta nu kitu layang jamu sekali musada teh leres cikan cobi geus tingali. Wah tinggal urang aya geuning barang teu sapira nepi ka dipupustina ku urang Amarta luar biasa anu mawi. Bagja Rai aing ngaran teh saha deui? Nah, Aceh gitu. Iya kaula. Hanya eta poho deui. Ai poho teh lain poho bobohongan kalau mah teh nyaho. Lain akon-akon teh nyaho. Satria. Keke. Kunaon ieu teh? Lamun dek pulang paling pingkeun ulah nepi ka kitu. Ulah nyebarkeun fitnah barina oge lamun dek pulang paling teh kudu bener-bener geus jadi ahlina. Teh nya ieu aing saha nu sabenerna. Burukan teu sakieu. Pagiar talelo mawa.
Banyak kali bawar nafsu kang kakila-kila laki-laki dan datang kenapa himpin nasti kersayang kena bikin keras kersayang lanik ini pasang kena keresna tuh hebat sambil wah ya hati bungai kucing-kucing ada hebat penasti kersayang kau nampak iya kejadian kia nyaeta katingali ku Raden Gatotkaca Nyi Roro ti awang-awang ngagunakeun kesakten ieu sinatria dijamak sangka udah bisa juri urat maka bapak paling benang kan? benang kakak benang? benang bangsat benang? benang gimana? itu di halau buat itu? ya jauh kene? jauh siapa meter di dia? 2 pengkolan 2 pengkolan deh? 2 pengkolan tah di dia siapa pengkolan deh? pengkolan deh sok-sok pada roho batu kain deh ini eta nyaho anak kamu menurut maleret itu ada gue deh meledak boleh batul deh kasaha bete geunana kadudungan gan naon kagan tadi sia hah tadi saya sekap di dia untuk berada kuada dengan aduh kagan mede saya akan mendakiat iya ganya iya goblok teh dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa teu main goblok kelakuannya kan kelakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu saar ka sia bangsat udang sia benang yang benang 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 bangsat benang benang di mana ya lo itu ya kiku ay jengkel baru kena ngerti bener aing geun antep jengkel oh jauh kene jauh bangsat teh sama urang saurang nu nangtung nu ngagoler anu nangtung ongkon nu ngagoler ongkon jadi duaan beledog baik beledog dan ngerti aing ge pieulaan sia da jengkel na jauh teuing eta alah tanya kawan ah eta kan iya notorogan sia keur goreng patut teh mah pegek beungeut beureum wah paok ongko acal mah beureum makanan itu dagor nya euy alo eta di dagor ku aing mah wawelan sia ku waduk ku aing notorogan beungeut teh saimang jeung batur teh iket leuheung lamun menang meuli sorangan mana menang mau geuna berede dawala si horeng sia teh kai yuk eta kapangina teh dina ikan teh di kumaha tetegan kepret ku aing di luhur
mode kepret abdi keur ngorak kitu tah. Basa kepret naon? Basa ngepret bancet. Nah, itu di kepret bancet nu baru reungeun. Kapan bancetan nuju dina batu? Atuh upami kitu mah panginten raya ngepret batu. Tak gening uninga. Geus. Tapi kapayang persoalan. Heureuy hate mah inget teh ka bapak aing. Oh, nya kitu Kang. Eta bapak aing teh geura sakumaha baong-baongna aing na gede hampura. Asa kampura. Bijaksana. Di nya mah duit tapi kayana ka aing teh nagih teu. Bener teuing boga bapak aing teh duh. Ini mereka gitu. Kenai antep dah kahayangna. Lilir yang merbang. Yang merbang kayak impen sare. Sakedapan. Kebeneran siap. Notorogan siap pun geus dieu. Oh, siti. Bina-bina teuing siap aing. Geus. Teueun lah eta ku kasetna lebar teh. Deur jadi penjahat gebrok. Notorogan si pegek siap. Pegek. Nina si teh ka aing atuh. Pegek we. Dek usaha pikeun ngalawan ka haula. Lamunnya sampean lalaki langit lanang jaga totosan hujan gulir entong makaje ngabongohan hei penggawa. Wah, kita jantan gini. Gentleman. Kumaha we lalaki sing arepan aing dek ngejat aing. Hei. Sia nu maling layang jaman segala musadat teh sasak. Diolik. Cicing pot, nah cicing. Haling manehot, haling manehot. Ieu jelema rek ngalawan ka haula. Hayang nyaho ai sakumaha tanagana. Ulah dibarengan kudu duaan aing dosa. Urang patut tunggalan jeung haula. Tong gelut aing teh hayang gelut jeung dukun. Si itu tuh direkan dukun. Kesalahan disebut dukun teh. Labak kok kasih jurik. Luas. Kajar masaliman mau udah kasarnya. Nah, hidup lanceng sian bingak ngomong. Mani kaserea teman. Lain naon kahakananana teh si Eko. Dan di dahar sarua jeung aing. Nya. Saha sampean? Gatot Kaca. Iya saya. Aing Gatot Subroto. Kangen deui sama tok. Ngaganggu kanungaran kaula dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula. Ngarti sampean? Wani kaing ora wani dening ngapaku lanang bener. Kairi nyanyi sieun mah aya. Bae kawas nu heueuh we wani. Nya. Singkir. Iya, pada-pada. Aya. Harika. Pikiran tenaga samat abdi kaya.
sugan teh nanyo aing keur gelut menak waci kabeh bantu teh dari nyem teh yakin itu bakal eleh kalina boga keyakinan lagi aing manawi teh kan kumaha aing mare di mana bieu numawe kula ningal Gusti Batara Kresna ka mana lewasna sakila dupi agan kumaha musuh teh mebes kana Gusti mebes kana kumaha abus kana jero taneuh barang disekat di kepret di dieu leungit pot ka jero abus sidik ngaliangna leungit tina paningali kitu ka jero pami aya lemur manu caket mati dieu naon ngana mut urek pugu da belut udah belut teh lain pikiran teh ponoknya lain menipungsan pisan mudah-mudahan teh pacul pugu da taneuh teh 2 meter belum jero hadap teh menipungsan pikiran kumaha geus nyebut isin ku Batara kaula nepi ka teu bisa ngarengsekeun ugi-ugi acan maka deuna deh di Wiwirang hongko banyak ya jago gitu wah yang bisa lewat ya kan jago mah biasana mah sagolet pangge secara pangge hari ieu bet kitu musuh hiji nepi ka teu bisa ketewak da eta boleh cenah boleh teu percaya ka si Cepot lamun si Cepot teu percaya mah boleh nepi ka kieu tak kuasa geus siap dunungan keramak ieu mah di Banjuran atawa menang panyokok cenah teh musuh ya kemana mana saya teh mah paseawi di mana-mana teh teu make pikiran situ ngomongna teh kitu saya teh mah seplak paham cing ulah pandangan mare-mare ulah pandangan di mana kumaha lah teu make jeung bingung gampangkeun wae cenah mah geus tong pasea apaan agan teh kagungan saderek saderek aga nu dihanap emo teh katuang raka ieu wah nya aga teh pan kagungan saderek dihanap saha kuuk sabok sia we da eta di Banyolan wae nulungan keur serius teh juragan Antarja pan dihanap teh di catur pertala catur teh opat pertala bumi gus udah saya tengok yang berang alah nuhun kaulah teu paegeun don kaulah boga lanceuk Kakang Antarja kan Kakang dihaturanan linggih mangga jadi punten capok siapa ini dihaturanan linggih nah itu di Banyolan wae kakangku dihaturanan linggih kang hidung suku nilep ngoroka ada batur puas batur mah jaga ilmu baik Antarja rakana Gatot Kaca sampun dumugi dateng asa ieu waduh ngatur ke semua paktos Yai nuhu Yai geus piomongan we sia eta mah hirupna teh semah tapi hatur kulan nggih karima mun urang mah geus sakitu geus kagoler teh tuh kana heureuy teh nah agak teh kumaha ieu teh ongkoh nyemah kabdi ditarima neul kabdi kumaha teh eta si tukang naon tukang jangan main hakim sendiri ya betul aya naon balik siapa itu balik katu saha itu kan aduh terus
balik agak ciri naik saya tahu ya ayo kakak anu pedunungan tapi kata mau kepikiran gan aduh semua kapi hatur kan pot don pot don cager mana cager mana enggak maksudnya cager mana oh alhamdulillah ulah ari abdi mah pun bapak tidak bangga don pun bapak tidak bangga bawa deh enggak maksudnya bapak mana cuhun kan bapak tidak bangga berapa seberapa poe enggak seberapa poe kilo minggu kan kilo minggu oh sasasi langkung sudah teuing sudah teuing enggak ya teuing jangan dulu dumawi lan nuhun akan saya cerita pangkeun abdi di depan di bos diuk diuk masalah diuk cenah yuk ayo di mana we gekna di mana we gekna saya tahu mah hapunten we Rai Gatot Kaca kirang sopan beda kayaknya ayo lagi ayo aja berlanjut yang ngomong ini terus ngomong usah sewe low tong make hai sembah kapi hatur lah bejar apa pemane gering bejar apa pemane gering sumuhun kulan dua sasasi satengah naon pajakina naon pajakina panjawatna tidak bareuh kula dina juru socana palih katuhu kulan beruat bener lah yang diterjemahkan yang bener henteu geuringna leres jadi gaib tidak malah jadi naon ngaranna pajakina naon ngaranna lah ngaranna pajakina naon lah mulai juru masa we naon cenah pajakina duka julan insok gitu kan Dimas kaulah aya kajadian naon nyuhunkeun laporanana dupi paman Arjuna asan can pangihwa oge Kangjeng Rama asan dikotektak can anggeus kaayaan di jero di lapisan kaopat bisi ieu mah tau ieu teh katurug-katutu kaayaan negara naon deui nguningakeun Uas Semar teu damang geus apal tadi layang jamus kalimus sada nemete aya anu ngiwat layang jamus anu ngiwat tau pusaka lambang kanggo negara tau wih bener ora semohon hayang teuing ka aing mah tong nanya susah ngajawab Kang mudah-mudahan kadang-kadang moal tabdi jantungan aing mah ya lemah jantung nanging dikeresakeun layang jamus kalimu sada parantos hasil di Gua Batara Kresna bener deui beneran nuhun sawangguna eta ku ceulina juragan eta kaca meuli cepet da aing melila lambat teh eta ku silih ajeun ku silih ajeuna aing mah eta kalanceuk nepi ka duh ramah tamahna isi dawala ka aing hormat saja mana teh camplak teh puak-paok di kain ieu boga kabogoh ke dipeulaan eta aing boga kabogoh da dipeulaan ku sia teh Gua Batara layang jamus kana sana geus beunang deui parantos nanging musuhna barang-barang dicangkalak teh abus ka jero taneuh daun wih kajero ka itu kadap daun tenang atuh sapada jelas macana uningakeun pinang naon di kapal teh
lain pinang goblok tenang. Oh, tenang baneng. Waduh. Lompat ke hadapan tenang nih mas. Sabab geus abus kana daerah ka kawasan akang. Wilayah akang. Ngan bisi eta diudak ti handap bisi ngapung ka luhur, jagal di luhur. Siap bang. Hot. Jaga di dia. Jaga di dia. Seperti bisul udah. Edan siang berkarep wae ngomong teh. Naon nanyakeun penyakit bapak aing naon bisa. Teuing cerita teh sia teh. Saya tak gancang teuing atuh ah. Asa ge wang aing. Lah, siap di dia, siap. Nah, eta Cepat maneh. Siap. lain ka akang teh can ditanya atuh. Lain bukan batur we. Ayi kaluhur. Dawuh akang handap ya bareng siap, siap. Hayo, ya. Lain ku baroga kendaraan. Ai budak ka sakolakeun. Budakna jujur. Didikan beda. Taramat didikanana. Budakna jujur pokok. Tina sopan santun ramah tamah antara dulur jeung baraya teh meuni Ya, dieunteugeun beuturutan ku sia. contohan. Dalan ceuk na pinuh ku wibawa atuh dah. Wah, atuh udah terhormat teman. Aya ajeunana ai lanceukna ku leuheu. Bari jeung bangsa. Urang pertikeun. Naon? Dewek anterja. Kuring Gatot Kaca. Atuh kaca pantes adi jeung lanceuk. Carita nu bieu teh urang pertikeun aja ku dewek. Oh, diajar kompak. Dewek anterja si lain Gatot Kaca. Sapertina gidig. Wah, Gidig. Dimas nyemak. Kuring nyemak. Heuh. Semah kape ngagram. negara meula. Kumaha ngagamna? La Karasieup. ilaha illallah. Karasieup. Sok. Oh. Heh. Pika ceper gitu. Pengen ngomong panggung. Ayo beli suara nu nyiram tuh. Hei, ngan sia kapok nu nabuh ka sia. Pengen dengan dua kalian. Pengen mau datang deh. Paingan kedua kalian mah ku gamusan ini. Da si anak itu. Udah buat tapak nama. Sok. Gedean volume teh. Sok. Tah deukeut euy. Seutik deui ngan kurang bener. Alah. Seutik deui teh kari naik. Tenagaan. Alah, seutik deui teken. Da bisa geura sok. Tah eta geuning. Eta powerna taikeun. Seutik deui. Alah, deukeut euy. Alah, seutik deui. Kurang bener geura sok. Wow. Sore sapi lapar. Naon teh naon teh? Naon? Daek sakitu heug sia teu kajeun. Sok. Dora tong nyaan sia kitu ah. Heuh atuh da nya batur ti haharegang teh kalah disuntrungkeun. Kemarin nyeperti. Kan mah da biasa da ieu memertikeun. Oh sok atuh. Kamartikeun atuh kan bae teh kudu. Dimas. Allahu Akbar. Eta genggerong nepi kaki itu turunan ti saha di sia. Kekeun bae mertikeun sok atuh. Dimas. Sada sapi.
tong disangserikeun wae atuh. Daya mah tuh karena danya pertikeun atuh ieu. Aya naon kejadian naon Dimas? Nu mawit aya naon. Wah, atuh moal dituluykeun. Tamat da wala. Atuh euy da wala sakedeung euy. Moal bisa banyak. Ai ku batur butuh ataeun kitu gede amak. Gede amak. Cing sauda. Aya kejadian naon sauda? Aya musuh. Poduh. Teu kebejan atuh Kakang. Akan ayeuna goblok. Nah siapa jadi ambeknya aing. Asa dibawanya di wara cenah. Muni hese sia dijadikeun duit teh. Aya nu rek nyanak layang jamu sekali musada. Wah. Pusaka lambang kagungan negara. Laras ah. Ini cawerang sih mah. Eta kumake Kita keridaguan ku produser cing alus. Kita kumaha acting deh. nanti hayang direkam. Teken kontrak sagedeung dia oge. Ah, tak biasa nage ku didinya duit nani. Aya musuhnya nu nyokot layang jamu sekali musadanya. Lupa tak handap. Geuning apa? Tur mah kayak ngomong. Keun akak handap ye. Da sia lila wae. Meni ku aing diborong sakalian. Akang dek budak ka handap, jung. Kaluhur sia. Kumaha kaluhurna naik. Kada tangka kalapa, ai ka handapna deuleu aing. Ah, eta. Ulah. Kumaha tuh kuring kaluhur? Kumaha sia ya? Moal rek gelok mah kitu.